was a little girl, afraid of the big white world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng sonten Bu, tiasa teu abdi ngawawancara ibu sakedap. Nyamangga wae terus bade naroskeun ngeunaan naon neng. Abdi teh bade naroskeun ngeunaan tentang bulan Ramadan dina waktos corona. Oh mohon mangga wae. Eta kumaha Bu kuraos bulan suci Ramadan ayeuna? Pokona mah lah benten sareng bulan Ramadan nu kapungkur ayeuna mah meuni sarepi, masjid sarepi. Terus Ya, gitulah sararepi pokona mah benten pisan. emang kunaon kitu Bu? Benten bulan suci Ramadan ayeuna sareng Ramadan kapungkur. Ya kapungkur mah rame di masjid tarawehan naon. Kan ayeuna mah kadang-kadang di masjid jarang aya nu ngayakeun taraweh. Pokona mah rame lah ayeuna mah. Raosan teh benten sepi. Ari ibu di mana biasa belanja kebutuhan sehari-hari kanggo bulan Ramadan ieu teh? Ya kadang-kadang ka warung, pami nuju ka ka pasar, atanapi ka payun, pasar nu caket aya. Kinten-kinten iraha ibu sok belanja kanggo kebutuhan ieu. Paling ge pamitosna tepan subuh soalna lameh teh seueur teu jalemi di warungna. Naon wae anu biasa anu sok ku ibu dipeser kanggo nyiapkeun kanggo bubuka sareng sahur. Oh nya kadang-kadang seueur lah pokona mah kanggo buka misalkeun buah-buahan, kanggo ngadamel sok buah kolang-kaling, cincau hideung, sayur-sayuran, lauk pauk, nya pokona mah lah kanggo sehari-hari. Ari ibu di bulan Ramadan sok bubet tara? Ya kapungkur mah osok sih, ayeuna mah kan tekenging ngempel-ngempel da tekenging. Saha wae tah anu sok ku ibu diondang pami bade bukber teh? Ya seueur lah da resep kadang-kadang rerencangan pangaosan, rerencangan senam sok diulem ka dieu bukber makan bersama gitu resep. Mun sakitu wae nya Bu, hatur nuhun kanggo waktosna sareng jawabanana. Hapunten milih aya kalepatan. Oh mohon sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.